Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama abdi Edwin Saputra. Abdi ti kelas 12 IPS 2. Abdi di dieu bade ngaresensi buku anu judulna Tajerna Juritan Jaya di Buana. Kandel buku nyaeta 164 lembar. Pangarang Yosep Iskandar. Penerbit PT Kiblat Buku Utama. Tahun terbit 1881. Di Buana ngagambarkeun kamekaran sejarah jeung kaayaan katut kahirupan urang Sunda. Dina mangsa di Tatar Sunda ngadeg kerajaan Sunda dina abad 14 nepi ka abad 16. Kalawan ngagunakeun sumber tina naskah Pangeran Wangsakerta jeung naskah-naskah dina basa Sunda. Kuna anu nepi ka ayeuna geus kabuktikan ku para ahli. Yosep Iskandar tapis pisan ngagambarkeun kahirupan jeung alam pikiran tokoh-tokohna. Carita dimimitian ku diayakeun kumpul para pengagung. Pangeusik kadaton kur nyampekeun ka Prabu Wasintah. Yen sanagara Sunda geus percaya ka Prabu Wasintah, ayeuna pantes jadi ngaganti Raja Sunda ayeuna. Seueur pertimbangan ti para pengagung, salah sahiji Prabu Wasintah geus nincak kaundakan satmata. Para pengagung geus siap jadi tameng dada keur ngabuktikeun kekuatan nagari Sunda ka Karajaan Majapahit. Oge ngabuktikeun kajayaan nagari Sunda ka negeri sanusantara. Akhirna mah Prabu Wasintah dinobatkeun jadi raja Karajaan Sunda nu anyar. Sanajan kitu Prabu Wasintah angger ngarasa can pantes. Ngan kapaksa para pengagung geus percaya ka anjeunna. Rapat dibubarkeun saenggeus Prabu Wasintah geus ninggalkeun pangdiukanana. Jeung haying dibere sabaraha poe keur mastikeun narima atawa henteuna eta karatuan. Ti wanci balebet keneh Prabu Wasintah diuk dina saungan. Manehna ngarasa bingung nu aya papadana. Ku dipakarsa ku para pengagung pikeun jari ratu nagari Sunda nu sageblegna. Melong alon kitu Prabu Bunisora adipati pangadatang manehna. Prabu Bunisora adipati yakinkeun alon yen pribadina geus pantes jadi karatuan. Jeung disebutkeun udakan-udakan nu geus ditincak ku diri Prabu Wasintah. Jeung diri Prabu Wasintah dicaritakeun perang bubat ku pamana. Ngan aya hiji hal nu ngaganjel di hate Prabu Wasintah. Manehna haying nyaho kaayaan Kerajaan Majapahit sanggeus perang bubat. Manehna mutuskeun rek indit ka Kerajaan Majapahit jeung rakean Hujung. Indit weh Prabu Wasintah jeung rakean Hujang naik kuda bari semu rada sedih. Ninggalkeun pamana geus setengah bulan. Kaliwat manehna geus nepi di hulu Cipamali. Di suku Gunung Agung, manehna nayakeun jalan kudu ka mana ari ka Majapahit teh. Dituduhkeun ku kolot manehna ka Gunung Dihyang. Ti dinya manehna indit ka Gunung Dieng. Diomongkeun manehna murid ti Dihyang. Ti dinya manehna istirahat jeung sempet diajarkeun ngajeun anak panah. Malah mah Prabu Wasintah bisa nyieun keris dianteur ku dua pedati. Didinya manehna indit ka Puseur. Daya Majapahit bari mawa pakaran nu dititipkeun. Di tengah jalan papanggih Ponggawa tuduh jalan keur indit ka Puseur. Daya Majapahit panggih jeung rampog basa istirahat dina pohon. Eta rampog nu loba pisan bias dielehkeun ku siki jaatna Prabu Wasintah jeung rakean Hujung. Manehna ditepakeun sareng adipati. Tuluy menta ditetapkeun deui jeung Majapahit. Kayaan pikarnyaeun Prabu Wasintah basa papanggih jeung Majapahit haying pisan nanclebkeun eta sanjata ka Majapahit. Kan eta amarah teu bisa ditahan. Saenggeus adipati jeung Majapahit
lumayan seueur nyarioskeun basa perang bubat. Teu kungsi lila Prabu Wasintah balik deui. Di tengah jalan pangbalikana ngadenge kabar yen Rajapahit teh tos maot. Untung Prabu Wasintah teu maehan. Mun kajadian meureun bakal aya partikayan nu dahsyat. Saprak balikna Prabu Wasintah teu narima eta karatuan negeri Sunda teh. Kacida atohna eta pangeusi kadaton ku ayana Prabu Wasintah. Dina umur nu kaitu ngora keneh Prabu Wasintah alus ngajalankeun ka pamarentahanana. Hiji mangsa Prabu Wasintah rek ngalongok Prabu Bunisora adipati digeger omas. Ngan teu disangka-sangka Adi Bunisora adipati maot di dinya. Waktos teu karasa geus nincak taun 1377 Masehi. Anak Prabu Wasintah anu dua nyaeta Sang Haliwungan jeung Sang Ningrat kancana geus nincak masa rumaja. Prabu Wasintah hayang ngajarkeun anakna hal anu hade. Diinditkeun dua anak Prabu Wasintah ka Binayapati Jampang. Hiji poe Prabu Wasintah jeung rakean hujung ninggalkeun pasir nagari Sunda. Kacaritakeun duaan eta nepi ka di wewengkon Agrabinta. Tapi nu bisa asup ngan Prabu Wasintah raken hujung cicing di imah pada Padita. Dibaturan ku anakna Padita nyaeta Ranisi. Prabu Wasintah reuwas ningali eta duaan. Kusabab geus ngalanggar sababaraha hiji dasa sila. Prabu Wasintah nitah rakean hujung kudu dihukum. Mung akhirna mah Ranisi jeung rakean hujung ku dikawinkeun. Ningali Ranisi ngabelaan rakean hujung, indit Prabu Wasintah ka Banayapati Jampang sorangan. Di Binayapati Jampang Prabu Wasintah nepikeun maksadna nganjang kaditu. Nyata rek diasupkeun ka Jampang sangkan diwarah kap prajurit. Hiji poe aya sawala-sawala ti Majapahit. Nyata rek nanglukeun kabeh karajaan sa Nusantara. Ku ngadegna kitu Prabu Wasintah siap-siap bisi aya kaserangan ti Majapahit. Ku cara magiri sakuriling dayeuh kawali. Isukna Prabu Wasintah ngayakeun upacara suci ngaresmikeun dua batu prasasti di Sanghyang Linggahyang. Prabu Wasintah ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagri Sunda. Lawasna 103 taun genep bulan 15 poe. Umurna nu panjang nepikeun kabisa ngabandungan perlayana hayam wuruk. Ngadenge beja nagari Majapahit perak paregreg. Perebut tahta tapi katumparna keadilan jeung kawijaksanaan Prabu Wasintah anu meunang jujuluk Prabu Resi. Buana tunggal dewa ngalantarkeun nagri Sunda tanjeurna juritan jaya di Buana. Ieu buku teh ngandung seueur amanat. Urang tiasa nyandak nilai moral anu hade nu tiasa ku arurang diserap jeung diamalkeun dina kahirupan sapopoe. Sapertos sikep nu adil jeung wijaksana dina ngahareupan mangrupa hal. Ieu buku teh layak dijadikeun bacaan keur arurang nu hoyong apal perjalanan Prabu Wasintah di nyang hareupan seueur masalah kanagaraan atawa hal anu nyangkut hal pribadi manehna. Jeung di tengah-tengah carita aya bumbu komedi nu bisa ngahibur arurang sadaya. Mun sakitu nu tiasa ku abdi disampaikeun. Hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.